Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Tepang deui sareng Ibu Mira Yuliana langkung ti payun hayu urang pancetkeun puji sinarang syukur ka Gusti Nu Murebeng Alam. Harehna dina dinten ieu urang tiasa patepang deui dina mata pelajaran bahasa Sunda. Teu hilap, sholawat wasalam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinten ieu Ibu bade ngadugikeun pangrumat basa Sunda kelas 5 pangajaran 2. Sata acan diajar, hayu urang buka ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Materi dina pangajaran 2 ieu nyaeta kecap keayaan atau kata sifat, tanda baca, sareng kalimah pananya atau pertanyaan. Kecap keayaan atau kata sifat nyaeta kecap-kecap anu nuduhkeun sifat atau keayaan hiji barang. Salah sawios contoh kecap keayaan nyaeta lenglang, artina sami sareng bersih. Ati-ati sami sareng awas. Keheul sami sareng ambek. Teu balik sami sareng teu bener. Cager sami sareng damang. Alim sami sareng embung. Salah sawios ciri kecap keayaan atau kata sifat nyaeta make rarangken panggejeungna. Pang ditempatkeun di hareup, arina ditempatkeun di tukang. Contona panglenglangna. Pang di dieu ngandung harti paling. Jadi contoh panglenglangna hartina paling bersih. Contoh kecap keayaan sanesna anu nganggo rarangken nyaeta pangsonagarna paling berani, pangpunjulna paling unggul, pangpinterna paling pintar, pangbagirna paling baik, pangdeketna paling dekat, pangpendekna paling pendek, pangjangkungna paling tinggi, pangcangkerna paling gesit, panggancangna paling cepat. Materi anu salajengna nyaeta tanda baca. Rupa-rupa pisan tanda baca teh salah sawiosna tanda titik, tanda pananya, jeung tanda panyeluk. Tanda baca gunana pikeun ngarenghap waktu urang maca, di mana kudu ngarandeg jeung di mana kudu eureun. Tanda pananya gunana pikeun nuduhkeun pananya atawa pertanyaan. Ari tanda panyeluk atawa tanda seru gunana pikeun nuduhkeun kalimah parentah atawa pangajak. Sedengkeun tanda titik nuduhkeun kalimah wawaran atawa berita. Contoh tanda pananya, iraha ani rek ka sakola. Contoh tanda panyeluk dina kalimah parentah, Udin cing pangmukakeun panto. Contoh tanda panyeluk dina kalimah pangajak, Udin kurang ulin yuk. Sedengkeun contoh tanda titik dina kalimah wawaran nyaeta buku di perpustakaan mah rea pisan. Materi salajengna nyaeta ngeunaan kalimah pananya. Kalimah pananya dilengkepan ku tanda pananya jeung ku kecap pananya. Saperti kunaon pikeun nanyakeun sabab, kamana, di mana, di mana pikeun nanyakeun tempat, naha pikeun nanyakeun alesan, iraha pikeun nanyakeun waktu.
Naon pikeun nanyakeun barang atawa hal. Kumaha pikeun nanyakeun kaayaan. Saha pikeun nanyakeun jalma, pangeran atawa malaikat. Sabaraha pikeun nanyakeun jumlah atawa bilangan. Contoh kalimah pananya. Saha ari mangjana teh? Di mana bumina nuni teh? Iraha bapa sumpina? Kunaon udin bisa ceurik? Rupina materi pangajaran 2 parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hayu urang tutup ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.